tanda-tanda kekuasaan geus diciptakeun keur araranjeun pasangan hirup keur araranjeun ya anjeunna nu nyiptakeun urang ya anjeunna nu nyiptakeun saeusi di Jakarta hidup sejabung kaselagasan urang kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini asa jempling jika di kuburannya karena uluk salam teh pada hama sunut keur ngucapkeun wajib anu ngadangukeun kedah ngawalar sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ieu mah nyungkun nya nama ngawalar meuni kompak alhamdulillah. Ujang dina enjing ieu teh Kang Wawas ulah teh kenging kapancen ti Kang Yadi Supriyadi miwah Ibu Tita Rosita sora teh hoyong pangmapakeun itu murang kalina anu bade dongkap ka ieu tempat ngamareun nya acara ieu teu aya sangkut paut sineun akidah urang ieu mah sakadar tradisi seni anu urang kedah dimulai da urang teh urang Sunda kusaha deui rek dimulaina seni teh lamun lain ku urang Jerman urang Sunda itu jajah ya ulah nyangkolan teuing kana waktosna urang sanuk-sanuk cing sakedap nyakonya sepuluhkeun bahagung kemangkung ayakum jelek-jelek nasi di langit pating kareuti di bumi pating kulisi gumelar di alam syukur dan aku dena alhamdulillah puji syukur dan aku dena alhamdulillah raja tunggal raja kuasa hati anu murni dina rasa nurmasa dina iman dina Islam Muhammad ya Rasulullah
Kang biarkan mas watas pipiringnya sanaos bari jeung cewek oke kedai da urang mas seniman tuturut muning da teh ka dia teh lain lelempangan seseranganan da ikut lempang sareng pikeun haeun teh haja mawa ingon-ingon deuleu ingon-ingon urang dia urang saniin urang RW genep mangrupikeun sasatoan ieu teh lumayan keur ngahibur barudak banyak so anoman ka dia dalai lain anoman iya anoman benar kah iya ingon-ingon buat adalah si anoman nah dia bisa ingon-ingon buat nah gitu yo orang kajoji yo orang kajoji orang kajoji ngageroan Hanoman iya bapak naon lantaran abdi teh ningali bapak geurang aya ini siga tak kocang hirup siap dasar nuntut deuleu kitu batut teh so iya gerak ada abdi mah no. Tadi teh begitu. Ngageroan abdi. Lain ulah mah ngageroan Hanoman ingon-ingon anu geus biasa dibabawa. Ai kudu lain deuleu. Oh. Jadi teh urang Pak. Nah, sia operasi kitu kudu diopname tah ceuli teh tah. Ari lain teh ka dia teh lain babawaan gegemolan astagfirullahaladzim nah sia teh meni taledor kitu di mana teuing di mana teh Pak tapi eta salah hitun nah geuning alah sia aya manila sia kudu dirodok soan di mana tuh si bebek teh ieu teh? Ieu ya, ieu. Oh, ka mana tuh? Sebelah mana? Ieu mah di kolong, di dieu di warung. Di mana
Cerut siya pakai sendal gitu. Sendal dibalik. Merah lagi dengan tamu Balikeun heula. Apro. Di mana cenah ieu teh? Nah maksudna. Anu mau? Disunatan atuh. Lain disunatan dulu. Lain disunatan. Anu naon atuh? Urang teh rek ngahibur warga masyarakat di dieu di Jalan Saniin. Si eta Mas Liwang, lamun kakurangan Liwang. Lainnya bungur lain. Saniin. Oh, alhamdulillah. Ati kumaha eta, Pak? Iya. Ngeureung pamepet. Aiman. Ieu teh loba jamu. Ayo sekarang ke bawah lingkungan. Masa saya jadi torek? Jadi torek? Dia masa kumaha biar dia cuma astagfirullahaladzim. Aya nama urang sambut, dia pada aku. Karon pangan. Ieu ceuing kudu bukan si budak ngadadak jika Hanoman we sia. Urang teh nangkolok kana waktu. Mama itu dia kan. Di sisi. Alhamdulillah. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi, nah itu. Nah, wawunya. Astagfirullahaladzim. Awalu. Aneh mah ayo mah dia atuh pindah. Bawa lama. Ayeuna? Orang lain orang sambut terang. Deui mah. Sampean sok ayeuna karunya palu. Karunya kecapean. Sok. Urang Hanoman. Hadiah deuleuy kancang mah.
kasih. Wah sejak nyumbang timbalan di Ibrama Panutan. Di atas aina pisan di Panyaweran. Sok pengkawan. Harap andika gerak apa dia. Kurang tereh nepi sok para dayang dar kapayun. Handphonenya jangan diliatin lagi. Nah sini teh, ya siap. Nah kasih kurang 15
sesarengan sareng uang Mama, nanti ini di ini ya, di keris ya. Ini di keris, ini dulu. Ini dulu udah ini baru ini. Bisa no cangkul. Calon desa, sinar calon desa.